rek ka mana? Rek ulin atuan mama. Ulin wae mana mah. Heh kerjakan heula tugas. Oke deh atuh malah gampang PR mah udah ulin heula. Kehet sia nu diheulakeun teh ulin aja ulin kerjakan heula tugas. Kabiasaan pisan teh waktu ngumpulkeun eueuh geura lieur sorangan. Jang. Si kehet bawa teh ka mana cenanya? Bener ketang mending ngerjakeun heula PR euy. Setel bere duit kerjaan di urang mah cerewet euy. Ngerjakeun heula PR me jongjon geus balik ah. Hasil balik teh kehet. Iya mah rek ngerjakeun heula PR ngajongjon. Tah kitu atuh kehet kerjakeun heula tugas. Mama rek ka warung heula rek mau diasin pada tarasi naon. Ke indung rek dieu. Ngerjakeun di luar ngerasa seger angin ngerasa adem kan. Kamari mah di warung eta teh aya pada beureum sugan aya keneh pedana. Meunah meureun jeung kare dong. Ai mana rek ka mana mun kuda kitu? Rek ka warung rek neangan asin peda karedokeun. Jang tuang. Mantap tuang teh. Oh atuh. Kela ai di masa dikoncen teu? Aya si Ujang, kabeneran si Ujang keur ngerjakeun tugas. Pantau tak terus tempokeun bisi salah ngerjakeun tugasna, mun teu ngarti bejaan. Mangga. Sok mangga. Geus bisi peda beureum bea. Jang, Naon ai Bapak? ai mana eta keur naonan? Kerjakeun tugas. Kabur datang indung maneh carekan sia. Sia kitu boga indung cerewet tebal. Nari Bapak pondong ieu teh keur ngerjakeun tugas, Pak. Oh, atuh sok sing bener ngerjakeunna. Bapak tungguan di dieu. Ai mana keur naon, Jang? Pan ieu Pak, ujang teh nuju ngerjakeun tugas. Manya, Jang? Ngerjakeun tugas make cokor ai maneh. Nari Bapak tuh tinggal soal apa tuh? Tuhnya tinggal tah. Gambarlah segitiga sama kaki tuh Pak, udah salah naon. Aduh, Jang. Nah, sia bodo-bodo teuing belakang. Sia mah. Anak saya sia. Anak si Mama, aing mah nih ah. Palingan bodoh seruan. Bapak ge turunan Bapak bodoh teh. Si Roni rek ka mana maneh Ron geus didasi. Sapatu ka mana atuh gaya? Urang mah gawe atuh urang mah pekerja keras tuh cara maneh nganggur anjing jadi gue di imah ai barang akan beuki sia teh. Bae we atuh kumaha urang nu penting mah beuteung seubeuh. Mang maneh rek gawe ka mana kitu? Ya atuh urang mah gawe nage gaya urang mah unggal poe naik klip turun naik kitu tah terus dadah gaweuna teh terus loba wae jelema unggal poe teh anjing di tempat gawe urang teh. Pantesan atuh ari pagawean maneh turun naik dadah mah pakaian ge keren di kameja di dasi sapatu pentopol geus keren we lah. Geus gandeng ngacapluk aing bisi kaberangan euy. Emang amun kaberangan kunaon kitu? Anjing teh amun urang kaberangan pas rek asup gawe teh moal ngagesek kitu. Nah. Geus ganggu wae sama tukang nyusakeun we kolot maneh anjing. Si anjing ngaledek abung geus gawe. Punten dugul. Anjing, sopleng dah cari ke mana ya maneh? Goya make dasi anjir. Patupan tepal gawe di mana, Bleng? Yang mana, Bleng? Ya aing mah gawe atuh di rumah sakit teh cara maneh ngusahkeun we pamajikan maneh gawe di pabrik ai siang ngajendau goblok siap teu sok ngerahkeun wae. Anjing, balaga si aing ngomong teh memang mana di rumah sakit gawe naon sih aing nyaho. Urang mah le gawe di rumah sakit teh cleaning service anjing bahasa Inggris atuh. Sia balaga pisan si Obleng Roni Saipudin. Mana apa teh artinya cleaning service? Teuing teu apal bule dugul aing mah nu penting mah gawe aing mah dadah-dadah we. Lain dadah-dadah goblok kita teh ngalapan kaca kituan teh aing ge nyaho anjing pembantu. Nah kitu ngaranna teh
Baik, le jadi pembantu oke lah, orang tekundan sabar mah yakin orang bakal diangkat jadi dokter, le gawe di rumah sakit mah. Benar Ron, benar. Mang bener orang mah le. Benar Ron. Dulu orang ge gawe di kamar jenazah, enak diangkat Ron. Jadi naon le diangkat jadi dokter? Lain Reng, diangkat jadi jenazah anjing. Goblok mana ka aing anjing kita modal anjing. Eta hulu mana juga batu ali juga. Anjing gitu. Cuma aing teh dicabut kieu euy. Cowok ini nelpon ya, goblok. Video call. Ding naon eta goblok mau nyungut petasan we kieu di dacang bulan puasa sih teh. Da peleutik rariweuh teh ya. Duit areueuh rariweuh. Video call ka Bogor. Halo sayang. Halo sayang. Naon tara-tara HP ka Abi kangennya. Ya, aku teh kangen sama kamu. Kalau udah lama nggak picean, nggak ketemu. Sami we atuh Abi oge meuni kangen ka teh sono. Soalnya kan ayeuna mah awis tepang sareng ate. Kamu makin glowing we, makin gelis gitu jika boneka ieu Sinsan. Karena da yang nantang kieu. Iya, boleh ke video callan tuh jeung ka bogo tercinta mulai nyari tuh wajahna oge. Sayang, kamu punya uang 2.000? Ada buat apa uang 2.000? Buat parkir di hati kamu. Anjing, gaya rayuan gombalnya teh. Iya, rayuan gombal. Iya, aman dibikin hati aku kelepak-kelepak, dibikin baper we hati aku teh kayak mau jair kesehatan gini. Ya tuh udah dulu ya sayang. Dan keserian kok kamu mana mah bujair mundur naon teh. Teh ieu mujair kesaatan urang mana bre. Ayo Balik lah. Ini naik uang ka dia. Wah, atuh ayo. Ron. Naon le ai maneh? Puting-puting ka dieu. Ron. Cicing di mai karasal ane, loba pepesaeung. Ron. Telepon deui lah ka bogo mana we, resep aing teh keserian wae ngobrolna teh Ron. Ulah le, eta mah peuting ai maneh le, pokona mah ulah le. Nah, betul lah Ron. Boga salakinya. Lain le, soalna beungeutna lamun peuting mah kembali ke setelan pabrik le. Memang ka bogo mana teh? HP Ron. HP bisa dipermainkan begitu saja le. Oh, paingan bujurna.